malieun ayeuna pijana rieun tradisional Bang Pendul Bayur Karawang. 2 3 hei oh hei boleh Pak. Nah besok topengnya baru keluar tong. Oh iya ya kurang selamatan heula boleh selamat topeng nuka 2 selamat para wiyaga nuka 3 selamat bapak hajat ibu hajat sekeluarga opat selamat para undangan nu teu bisa nu zakatna 5 selamat para penonton tuan nu melanang wadon menak sakabeh genep selamat para pedagang gupet baso pangsit bubur kacang tahuna oge 7 sadayana teu diwiji-wiji selamat ku kersani Allah amin Japati burung nyewana boga salaki urang pagelaran gerak pelikeun calana nyalayang solo yong ka tukang kenong ditingali tarangna jenong nyalayang deui Pak Haji solo yong ka tukang kecrek percis Gatot Gaca kabawakeun kalem Pak kalem ngopi waduh tukang kecerek kayak ngopi cenah Jang ulah tingali ayeuna mah topeng Abah Pendul teh keur ngora teh leutik meuni geulis ujang cantik ditingali penonton di tukang galede di payun mah laleutik menang ngatur wa lamun hayang boga usaha kudu rajin bibilinting nya meureun sayang saeutik Pak Haji kunaon kitu tukang kecrek matana meletik waduh ayo tarempo barudak tarempo uiduh potong teh naon si eta waduh ujang kulan sabari jeung leutik oge topeng Abah Pendul awak nama meuni montok nangorea tablet Pak di tukang nararangkung dihareup jara rongkok pugu menang ngatur tadi ku kesepuhan Abah Dawat urang teh dahar jeung daging ayam dada mentok pan menangnya dia gitu sayang saeutik euy tukang kecrek banget nada kok tarempo budak wadah buat muter eta budak wateun ngalieu tukang kecrek kunaon si Oni naon si Oni ngojendol sing sabar ber gaji sia saputing 2 juta saparapat
bisa nyandung mas ya ber saya pikir jangan timbang saya pikir mudah timbang saya pikir mudah timbang mudah timbang Mang Uya jeung Watiger layang-layang terbang melayang layang-layang terbang melayang layang-layang terbang melayang terbang melayang Budi Mang Yadi Mang Tiger jeung Waana Arjuna di gambar wayang Arjuna di gambar wayang Arjuna di gambar wayang gambar wayang Mang Budi Mang Yadi Mang Aang jeung Mang Darman apa dipandang sebagai sayang dipandang sebagai sayang dipandang sebagai sayang sebagai sayang Mang Darman Pak Uya Mang Kepek jeung Waana Sereda di Surabaya Pulau Bali Mang Yadi Mang Budi Mang Ciko jeung Mang Omar jeruk sayanglah nona dah mama minta nasi bagian sedikit daun jati tak mama minta lelaki bagian kecil kaki Halo saudara, apa kabar Pak Haji? saudara jangan kaget Tidak, bila pakai tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayur. kalau tidak pakai Kalau tidak pakai itu rombongan Ngarangon Domba. waduh kamari mah domba lalungit Jadi Arangon dijual. tedaikeun radeun domba teh Pagir. Mang Uya anu pager Mang Uya jeung Mang Tiger. pinggir gunung kampung Melayu Manggolawe rame-rangeunana jauh-jauh ngajak seri ke era-eraeunana era-eunana Wadatu Mang Yadi Mang Mantri jeung Mang Budi sepitnya di lebang bantu sekaos di Paristo di Poe di Balandongan saknaon saya jodoh ulah janten kawonan
bodasan dicanda kalun-alun dicanda ke alun-alun tong luluasan tadi tong luluasan pamugi kersa ngamaklum kersa ngamaklum sinjang bodasan kenging meser di Jakarta kenging meser di Jakarta tong luluasan ke abdi tong luluasan ulahnya alat karena harta ulahnya karena harta sinjang bodasan sinjang bodasan dikeput ku benang hidung dikeput ku benang hidung roboh tong luluasan ke abdi tong luluasan abdi mah tawaleh nina abdi mah tawaleh nina pergi jangan diopat sinjang bodasan ditanda ke pasar baru tong luluasan abdi mah sok bararengdu sinjang bodasan ditanda ke Majalaya tong luluasan abdi mah tetap dicinta war tidak gaji bola dicomot kucek anjir ada aduh bijil norojol ya aduh anak berit norojol ada eta set ngadedot waduh asup deui kaliangna anak berit Abah Waci ngahaturkeun aya ngahaturkeun patepang sono patepang sareng sadaya aya patepang sareng sadaya Abah Ndu ngahaturkeun patepang sono cek mong cek nyangkakeun sadaya daya cek mong cek nyangkakeun sadaya daya tong hayang ucing-ucingan ucing belum bulu tilu tong hayang ulin-ulinan urut nganjang hayang milat tong hayang ucing-ucingan ucing pasir ubar mangi anjir bojong tong hayang ulin-ulinan
jaring pikir siap ngajar lain-lain daun daun laja berem ditaheru laja berem ditaheru ngampar aduh jong bojong aduh ujang nyuhun calalager cu oh pulau widang watur to ideng ka pulau ideng aya naon sih nya menang jadi kunaon jelema mah ye tadi ge urang samemena ye di pentas topeng nya urang pamitan heula khususna ka kasepuhan nya nyayang gitu nyayang tungtunglah sekali oh gitu nya ulah nyayang akitu aing blekok da kulan panaya ucap paribasa urang teh undur kudu ka tembong punduk nya datangna urang teh kudu ka tembong tara mohon mipit kudu amit ngalana urang teh kudu bebeja nyajangnya kulahan lain dia ngomong-ngomong ya lembur naon sih teh jang pagelaran oh desa daya luhur naon sawa lagu apa ji ai kitu maneh nyako gitu yo asli orang Amerika waduh anak sahabat kayaknya orang Amerika sih agak apa ya ulah sokinun jelema inun mah bapak kurang mana tak? oh nih batur mahaya bicuduan kuaing orang mana gitu ah orang mana ya teh amang teh sabarana nama asli orang Amerika Amerika jauh nanti Amerika Rese. Kiraku orang Amerika gono. tanya tara nempo sih di TV numpak kapal merenti Amerika amang mati Amerika datang ke dia tara tutumpakan kapal oh numpak kapal cai komo kapal cai malah munti kerebek teh bea ku laut numpak naon amang datang ke dia jauh nanti Amerika datang ke dia tumpak undur-undur ai ngerti oyak-oyak wae ya udah undur-undur ditumpakan ya ai sia ai teu dihakan menagar naon cenah cicing ai hayang baroga duit mah Ya oh bos itu bos dia. ya kulon ya tutungan mah nu nembalanana teu hidang deui batur ujang kulan kulon kulan
oh kulan gitulah kulon kelepasan eta mah kalepasan nyari kaliwating merenang lain amang setik lobana dabonganna jalana eta amang setik lobana rek ngabejakeun ngaran khususna supaya nyahoeun ieu kasepuhan nya wawutan nya nerah ajar ada kafe asem saya nyebut mencah ulah sok loba omon set eta mah durai si omon jadi geunah yang ke bawah aya nu canda pangna kitu ge meureun hayang ya kulan abang rek ngabejakeun ngaran jajangnya oh nya sakedahna atuh kudu ngawartosan nami supaya bening Boga aran gitu. naon Boga aran gitu. nya piraku jelema hirup teu boga aran nang ngabubur baudas bubur beureum Ai sugan rek ngomong. sate wa anak wa anak calana urang bayur ngasok antara make celana ya dijing aja ngabejakeun ngaran lo bawa gangguan gede meula gitu da bisi suarana kurang mempuaskeun wayahna da noron wae geus sabaraha peuting urang be menong urang teh rek ngabejakeun ngaran hei eta mah anak beureut lamun cocok teh ngajamret pengen sok ayo Mas Karto eta si namina mang teh atuh bejakeun namina anu bener eta mah budak didengekeun teh mah pasti meuni aransa desa sabar kabeh mau nya can ngadenge dengekeun aya can ngadenge mah sok lamun batur ngabejakeun ngaran dengekeun heeh Mas Karca aduh saha si namina itu nu bener atuh set eta si sarna atuh dua ngaran bener ngaran bejakeun eta teh geus dua kali ngabejakeun ngaran saha we mimitina uing teh poho oh berarti pangna nanyakeun teh maneh mah mimitina poho heeh diampura ai poho mah tungtungna teu inget mimitina poho heeh tungtungna teu inget teu inget terus tengahna mah poe kowe teu inget pisan oh jadi tengahna mah lembang teu nyaho pisan heeh diraku mun teu nyaho pisan geus boga anak 3 urusan naon sih urusan anak sok anu Oke. cekak ayo lah sulang wae Mas Karto cak mang Mas Karto
seserian atoheun beda boga duit atoheun anu mere duit seserian atoheun seserian atoh dibere duit buset seserian mata sia oh naon sih udah mulai atuh diberi duit sugan teh atoh dibere duit seserian batur jelema ceurik seserian oh ceurik lain atuh diberi duit keur ceurik oh ceurik eta teh oh sugan teh seuri wing mah ceurik jeung seuri beda bedanya ai ceurik mah beda seuri beda ai tadi mah ceurik meureun tadi mah keur ceurik lamun keur merenyet eta ceurik ai seuri kumaha sih ai seuri mah kieu kumaha waduh seuri mah ke wah meureun nyawa kata ngaranna seuri ai ceurik kumaha ai ceurik mah eta liwat lah motor tah sok ayo pasien liwat lah sok ayo ai ceurik kumaha ceurik ceurik geula motor liwat lah ai ceurik kumaha ceurik motor liwat lah oh ai ceurik sih kumaha sih motor liwat lah geula oh seuri eta mah tuh seuri eta mah tuh gitu nanya naon ceurik tadi oh ceurik nah bener kakara kadenge ya ceurik kita teh nya ngaranna nya eta teh ceurik beneran nah ceurik eta mah oh ceurik nu mararat apa ceurik nu beunghar eta eta mah ceurik anu beunghar banding ku atoh boga duit aya nu mararat ceurik anu mararat sebenarnya nalak lagi ye nyayangnya oh ini gitu waduh so sedih meureun ya ya sedih eta mah jelema mararat oh berarti teu boga beas gitu meureunna ya bukan biasa dendetan aya nu beunghar mah tadi mah halusnya nyaho ceurikna ai anu teu boga mah kitu ceurikna ge dendetan oh da pikiran gitu jeung meuli beas ongkos lu sisiduan men sisi duan kumaha ceurik gitu meureun bisa wing jaina teh bisa beres bener ceurik nu beunghar kumaha naon ceurikna anu beunghar seurik seuri tadi ceurik aya seurina seurina waduh berarti eta seuri nu loba duit meureunnan nyaho dato da atoh meureunnan nya ai ceurik anu ieu teh anu blangsak teh ceurik anu blangsak seuri anu blangsak lumanya oh mun mikiran lagi kan tadi ceurik anu beunghar anu beunghar kitu ceurikna ayeuna ceurik anu seuri anu mararat boga ceulin teh sih dua jeung wing tadi ceurik ceurik anu mararat jeung nu senang geus diceritakeun tadi mah anu senang ayeuna meureun ganti anu seuri anu bala anu beunghar mah tadi geus tadi kumaha apaan tadi eta anu beunghar ayeuna nu ceurikna anu ieu anu balangsak teh buset tak gitu eta beraku seuri gitu oh nyai seuri molas atuh beres lain ieu lain ngomong-ngomong ieu kuring nyekal duit we pemni ararat teh ai setengah beunghar kumaha seurina setengah beunghar setengah beunghar aing bingung mikiranna seuri beunghar mah itu bisa waduh eta anu setengah beunghar naon si leuwas nempo topeng eta teh lain naon ieu topeng aing nyaho nu kieu maling konte lain topeng 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 amang topeng amang topeng mang topeng neng kula wah dimana-mana ge atuh batu ge hararindak mah tuh kiraku ditanya topeng nanya topeng kiraku bieu teu wawan itu kan
aku teu ketinggalian ngawau Neng ka aing bikin terus wae biraku jelema nanya harupeunana teu merenyet Neng ka wah ngece ieu mah pece batur ngece ngece Neng ka Neng ka Neng ka sagala ieu dah mana sih Neng ka anak kasih dagu bukan Neng bisa apa tinggalkan guys tinggalkan dirinya waduh woy cilaka aya anjing kageleng nyiru Oh, kunaon gitu, Mang? Oh, kunaon Aduh. sih? daek keur nyipu daek Kaek. kajen tong dipake arah ulah sok dipake arah tarimakeun we tarimakeun Enggak gede banget ini kan. kajen keur nyipu waduh waduh itu waduh Kayangan bareng. Eta kunaon tadi didinya? Kunaon? waduh naon Kunaon emang? udah kepin ka ayeuna Heeh. ngorak keneh Oh, ngorok kene gitu. oh lain ngora deui Oh, cet gumain mah sebut lagi ujang oh ujang. bontot Oh. Ari ke topeng kumaha sih? ngotot ngotot sebut aing bontot sama tem lain wani kamu bener Heeh. neng Kah, Mang? akara amang mau umuran sabarang nanya topeng ka kamang teh neng Heeh. bade ka mana cenah aa lain gitu iya lain kah udah pada naon Kah aa gitu. nah set musuh lenyun kana kuku oh lo Ari kitu sih, emang kunaon sih? kakara umur-umuran Oh, kakara. set kamar ditanya ku pamajikan maneng Oh, kumaha? gitu nyebut aya nama Oh, oh Tadi itu mah? gua kasih lah itu pamajikan mah Ari topeng. ai topeng mah oh naon sih Ari pamajikan. Kenapa bahasa? Ari topeng. Pamajikan. Kenapa bahasa? Pamajikan. Neng, Tah, Mang. oh jadi teh sebagai topeng. Topeng, Mang. Tah, amang ngarek nanyakeun lamun bener sebagai topeng. Nya. Ai nu kieu ieu naon, Neng? Anu kieu. Sobra. Oh, anu kieu teh mabrak. asosok Tah. asosok Asoso. ababra asosok abra Oh, asoso babaraas. Sobra. Oh, jadi sebutan teh narso. Ye. Oh, jadi nu
ieu teh sobra. Sobra. Aya nu ieu tah. Iya. Nu ieu teh toka-toka. Aya aranan. Oh, nya aya. Buset, ieu teh atok-atokan. Ieu teh nu kieu. Toka-toka ieu teh. Teh aya. Ieu ampok. Hah? Ampok. Popok. Ya. Ampok, Amang. Tah, aya. Ieu bajuna. Mana? Ieu bajuna. Eta. Oh, ieu teh. Ampok. Teh mutena. Mute. Tadi itu greng. Mute. Ye. Oh, iya eta bajuna. Baju eta teh baju. Nanyakeun amang anu bener-bener eta. Ceuh. Iya meureun mute eta ieu mah mute teh. Oh, eta mah tadi nyaho amang. Toka-toka. Anu mana sih? Nah, eta. Ceuh. Nah, Set teuingan ditunjukkan wae nya. buset, lain kaos eta hanakeun kaos. Naon sih? Hah? Naon? Kok aya kitu teh nyaho gitu. Atuh nyaho? Eta teh nenen. Itu bener banget eta mah. Ampok. Ampok. Aku gitu. Heeh. Itu nih teh topeng. Topeng. Bapak penul. Bener yo, Neng. Naon, Mang? Teh yo sabenerna mah jauhna ditunjuk anggangna diteangkeun. Ini jojolokan wae. Kucingnya mah apa segala disangkut. Uye. Uye badak, uye lembut. Oh, Batu mah aya kayak uya badak, uya lembut. mana? Budak reggae. Oh, nya uye. Anu nyanyin anu si Teger teh si Teger. Tegar. Anu budak naletik. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Bisul di hulu, bucatna di nutarang. Eta geuning kos gitu. Bisa ngageser bisul. Heeh, nya. Bisul di nahulu puncak di utara. Mang aya nanah naon sih? Apaan anak bisul? Ayo tema, Mang. Aya sema. Heeh, ya tema. Saya semana. Mang Asoy. Si Asoy kurajin nyemanya. Oh, Adanya nya madeuy nya. tuh. Nyaho bongbong lokedon. Nyoba teuing buat teh aya perlu. Sugan ulin arek ka imah mah sugan arek di Marsin. Divaksin. Heeh. Mana naftar ngadenge ke sini? Oh, eta Vaksin kuaing si Asoy kuaing. buset eta suntikanana. Heeh. Ulo apa? Nah, eta suntikan anak. Daripada disuntik kuyo jual. Lah mana si Asoy na? Tadi harap. Jalan tadi colok napak. Ayo eta diharap. Asoy. Hey! Oh mana si Asoy? Oh, ai cikene sih. Ayo ke desa ayo. Oh, Kasih boneng curang cileuk wae nya. Neangan sebat kuatu ketepoan. Biraru keur panona meureun. Mbak ieu kalau ngagupaya jeuleuh ge. Adeuh. Eta hareupeun boneng. Ya ila si boneng. Wah, kalau halal elel jeuleuh ge. Waduh euy. Cilaka ieu mah yeuh. Gitu dah. Aya monyet keur pacaran. Wah, buyar. ayo. Oh, eta saya mah nu nuturkeun wae ti tadi. Lain ini berpacaran yang bejakeun pasarna. Naon sih? Aya ge si boneng udah rawang monyet. Oh, eta teh. Oh, emang bener mah. Can kapanggih? Waduh, geus nyuling wae. Tuh. Oh, eta macok orang marahin nanya. Waduh, ngagoroan orang itu teh nyuling teh. India.
urang teh jauh na di jugjug anggang na di teang datang na ka maneh teh aya kepentingan naon lain arek minjem duit oh arek naon sih lain arek nginta beas kudu hulu ancok lo kenela batur jadi urang teh bingung ayeuna teh bingung kurang sae nanyakeun ka sugan maneh mawau nah timpak kudir ayo tahanya air rezeki masoy tapi mere 50 tapi berat naon sih dibere 50 ngar kudu kuwung-kuwung bere 50 cenah soy dan maneh kudu tataranjang kuwung-kuwung itu dilaksanakeun da ieu geus duit dicekel sok seutik we nya ke babarengan ngibingna tangke ieu urang 45 maneh 5.000 bagus rata berarti bener oh ke bisi sirikeun sinden 1.000 kebagian 4.000 bener ya cekel ya cekel iya ieu teh 50 di saha eta di Pundulur Pak Kudir tah Pak Kudir tah pulangan berapa ieu 50-an ieu per urang 45 pulangan anak bener pulangan 2,5 ieu teh sakitu 2,5 nya tah ieu 2,5 sakitu tah 2,5 ewang bagi rata maneh urang 200 bener eta 25 beuneu nya nyakeun nyarana waduh duh eta kok sauleunana teh diduruk ya duit cantik we nya jangan apa katingalna warna-warni mentok lucu liwat saking cahyana ilang gumilang tebosat noningali kung no malangkung nu aya di awak-awak warna paun anu lucu hejona pon kitu deui beremek koneng cahayana lirmas anyar di sangkring lamun di cipta kurasa mantak ke tarik birai pajar maneh rek kahuma gacai tadi mandikeun pajar maneh rek karunya pas ini tadi jadi tadi ge ulah teu ngalaksanakeun teuing tadu ti Bapu teh bangga lain ieu maneh ieu urang datang ka maneh teh urang rek nanyakeun si Gepeng di mana si Gepeng suan maneh si nyaho Gepeng mah hiji wae jeung si Doris anu bener oh nya urang mah nyaho yo si Gepeng teh boga utang 100 buka hutang 100 oh ka urang asal ditagih Senin ke Selasa ke Salasa kita ditagih Selasa ke Senin kitu aja jawabna pesing maneh kurang perecet ai siapa mutaber anu teh nya teh oh lamun teu nyaho ya jeung urang kuray nya tahu mana buset si Boning bukan motor urang teh yang si Doris si Gepeng wae udah benar ji maneh mah maneh kan yang anu
si Gepeng. Heeh. Si Doris wae. Jadi mana nyaho ayeuna mawa motor arek dibawa ku maneh Maksudna urang mana arek kasih Doris. Ayo nganter ke tukang. Kamari ieu motor nyokot di keler. Anu di Karawang teh. Dealer. Dealer. Naonana? Keler. Ya. Kuncina. pantes berarti ya mah lain kunci jadi busi Gila ku gusi nah. gusi Oh gusi. oh Gusi mah lamun eta sok kotor hideung. Kudu dihampelas. tak itu soy pak pariksa heula usi kotor busina geus naon-naon ieu motor teh doyok sok amplas terus gosok Busi asoy busina busi. buka hayu Asoy busina asoy aduh terus gosok terus aduh. oh Aisyah digosok supaya halus Jadi gosok ke busina kuat nunah rarasan teh. usut wacing kalenyor katuur usut ayo waduh kunaon basoy nyapa teh sudah sudah ikut hirup oh kunaon gitu nyaka bela para regap ya usut coba sok Lu kabel para regak. ya usut eta motor kempes banget kompak jangan kompanan ada sok ta ayo gejuskeun terus kompak waduh usut ngeunana amat kompaan waduh usut waduh terus ayo terus ayo terus ya itu rasana tah Umpana kenceng teuing. kenceng usut oke ketrok itu eta coba sok ate beres namanya usut ya numpak motor nyemplak numpak motor sok ya usut aduh kaliwat eta nyemplak Numpang nantong gitu. nyemplak baturan nyemplak gitu oh bener Kalau nu ka dieu tak gitu. Oh kan itu gorera. Ada. lamun ini ketumpakna Oh sini ini. sok terus oh ya itu ada usut kuat page eta ini nyemplak aduh usut ya Lu motor aing teh maju-maju. ai ini mah bisi keragak Dada maksudna dada. oh dadah bener dadah woi numpak motor dadah oh eta jauh geuning eta usut mundur motor eta mundur usut dia waduh Ideng saya motor geus maju sak kieu wae. oh ai kitu ai motor mah Lamun motor maju ngilu maju. gitu Nyaho. ayo sok ayo bonceng ayo dadah usut buat pakai sakit ya boncengan yang motor dua tabrakan eta motor waduh tapi ya kak Imah Mang Doris kemana ya si Gepeng waduh di MMS teu dibales di telepon teu diangkat cek aing sia lamun teu boga pulsa jual HP na beulikeun ka beas pe usut gua teh ka pulsa urang mah kuat kabawa ka impi-impi si Gepeng duh poting ngakaimpikeun keur malam rebo ngimpi si Gepeng huluna di sorotoan ento waduh aya naon kira-kira Mang Doris oh muga-mugi ulah aya naon siapeng usut kalau aya cangkurileung lho Pak
nembongan weh munnya sia si gepeng dasa sajen geus aya sia mah geus jadi nu alus ieu peng Garis tukang Pres. oh segala make rompi ai kitu sia bangkong Cina make rumberum Arek jadi Gatot Kaca tadi nama tong cerik siang nyewa yang ngabegeg nih sia cerik kokos kadal sedih kunaon sia kaimpikeun peng ku aa gepeng kaimpikeun ku aa atau nyebut Aisyah. waduh nyan remis eta mah Batu tulungan Res, tulungan ya elah. ada busut dengan diputing kene aing geus dijagugan geus diciduhan ini teu kaur saat beungeut aing busut ya kunaon ya beungeut meni bayadog kieu busut tadina eta mah Cing gaji mah nyo akhir sedih. kajon tong dianggap aya naon ieu aya naon pangamenta ditulungan Lamun maneh bener-bener bebaturan urang Res, tulungan Res. heeh pan aya teu leutik ge sahakan sainum lamun siangakan aing nu nginum Bantuan. heuh bantuan teh kunaon mun aya karerempon bebeja aa sugana ku aa beunang katulungan Aduh. Res, tulungan Res. busut karunya res busut tudangkeun aduh dengan tulungan heuh ditulungan teh kudu dumuk tulunganeunana kunaon ieu Si Asoy Res. Aduh. ada busut ngagenyol eta aduh set aing hendak nyani tong disendulan we nu wasia Tulungan si Asoy. Aduh. ieu si Asoy teh kunaon si Asoy Si Asoy wing minjem duit ka manehna 100.000 Asoy Doris. oh jadi maneh teh ieu wae soten maneh meureun boga hutang ka si Asoy Heeh. sia mah tudah hutangnya budak-budak teh beuki Nya naon deui lah lockdown mah naon we hakan terus. kasih Asoy ngahutang ka Bang Emok nyokot mending ai poe rebosok datang mah ngaripukeun batur tanggung renteng Bantuan. yo ai urang mah demi maneh demi babaturan Oh si karunya tuh heeh kurang. karunya urang ah yo si Asoy busut gana si Asoy ayeuna Aduh. yo maka panjung si kuntura gaji teh babaturan anak ngahijina jeung eta kade eta budak Aya 2. Anjir. jeung sateuduh anu biwir luhurna aya sorondoyan Teu wau. yo ayeuna mah kieu we demi keselamatan maneh urang nulungan maneh dalamun ke si Asoy datang ka dieu daripada sia cilaka ku si Asoy urang rek ditulungan nya Teu bantuan. heueuh dibantuan keteres kumaha si Gepeng wayahna we maneh di dieu paeh nya Oh si Doris itu korek nulungan batur cina paeh. papaehan Make paehnya dia. eta keuni sia paehnya ge goreng ieu Aduh. nya wayahna we Seueur wae aing dah. Aduh. kitu sia seuleunya kan dicurut Tadi nama berat jadi Gatot Kaca. cerik dah kos sebab ayah oman nih segala make aduh Licin mah. busut Salah Andre. oh ayo we hayu jagukan ayo ulang ayo ayo hulu ayo hulu pentarisi ayo pada daek ya jong kete Anu ieu we ieu sapotong anu anak air. Ih, ieu. kajut iya Ieu mah ulah. Doris ieu mah pondok. kajut Doris. kapan kitunya Kumaha ieu Res?
tenang we urusan orang usut modar mah ya mau simso ya merenang injem di Mang Warmin kesing serem paena. Assalamualaikum. Ayo usut waduh aduh karunya amat Mang Doris sedang nyucurikan si Gepeng busut aduh arwah batur karunya nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh busut Rik, ai mane kala curi. Non? Non? Ai jauhan teh pana datang ka mane teh rek nanyakeun si Gepeng. Bae, si Gepeng teh soy. Sok ulah alasan. Teh alasan kumaha tadi magrib ge ka pasar kene meuli bilau. Sakinah aya ka dieu si Boning. Oh, pae. Ayeuna teh. Udah busut Pae, tibang gara-gara kasundut. Mana sih? Hah? Di mana ini? terus basoy Atarek dila gaji. Nyakir aku jelema pae dila gaji. busut dah Di ditu na tempat tarima meureun neangan amane ngabobong urang wae. Cuk mana cenah si Gepeng. Si Doris pae. Tah diana. dah Tabrakan ayeuna. Bener ya pae Doris. Pae, coy. Ngabudah. dah busut Eta keur bukan gitu emang kenal oh bukan dosa manehna meunang. Kitu naon nu narima. Boga hutang ge Doris manehna teh ka urang teh 100. Neangan manehna geus 2 bulan beak kebo 5. Eta. Hutang 100 beak kebo 5. Ngajual keboholan neangan kieu teh kagak pagi. busut Batu di mana-mana kayak ceri Pak Kasep. aduh Mangerikeun coy. Ya, takang genis. Ai ieu mah yang ngabong. busut waduh Kon meme kain lagi. Baik ikut coy, jelain nama kieu Doris. Sanajan ditagih kurang da ai karana pae mah kuborok mayar. Malah ge bere kurang namun bicara nama karunya coy. Kita untung lagi keluar. Kita jadi tidak promosi ya berana. Ya Doris, lain nama kieu ge pangarewoskeun duit 100 mah ka dieu teh himpas. Da ieu mawa timah 1 juta. Duit himpas. Oh, duit himpas bejakeun darewoskeun. Coba kurang mah teh teh ka. Coba ya, dan kurang kepikeun heula nya. Sapeng himpas cenah ayeuna ku sacek dah malatina. Lah. Kita tahu nah itu belum matinya. Oh mana mere 1 juta? 1 juta karunya aya kopi ya. Aja mir. Oh ya, mawe amal mah di mana wae. Ya, babaturan maneh anu kos tutuit. dah Tuh coy nya teh nya. Oh, tapi cakemnya nya. Dah. busut waduh Gelis ya kos mimimone. dah Kumaha Kang Aris?
alhamdulillah tuh cek aing geus sia. Ya, lempang-lempang termos aing tuh digebegan wae. Eta geura keur ku aing ka ieu teh katojar sia karasa gitu. Punya emak kok. Oh kajen set hutang himpas peng. Waduh beres. Ada Katohan si Gepeng. oh kenyanya ditampilingan ku sia. Aduh Busut. aing ngademi babatur. Pas. Aing Dah. pejakeun ka si Gepeng. Terus kumaha tah? Tacek si Asoy. Aduh. Entah cicing bunga ini mah kayu diberi ongkos duit 1000 Oh, diberi hutang impas 1000 mau kali tuna. Busut. 1000. tak terus babaturan anak tak anu piwir luhur aya sorondoyan mere 500 tasya anu 500 aing 1 juta nya Oh, aing calon. tuh hidungnya kok ini calon nu paeh tuh aing tuh beb Busut. Eta Bang Dores yang dikumahakeun cenah kuat nonggeng gitu eta. Doris ai mane nanaonan atuh Doris nyaho jelema pae atuh nyambat ke tetangga nyambat ke tetangga atuh eta lo bayu beneran kieu tetangga ge anu pae anu teu boga mah rembungan ulungan katakan umur gitu di arek dikumahakeun geus di arek dibopong kaduga buset Busut. beres ya ayeuna mah kieu di situ kabeli kalapa ya aya 300 deui geus dibere kalapa ongkos di sini beli kalapa lagi beli kalapa tiga peng di kalapaan eta duit 300 beliin ka kalapa lagi tiga peng di kalapaan jadi murah beneran rasanya awung Ararana kita makan kecerekan. Busut. Aing udah kayak mana napas 2 minggu. Aing kecerekan goblok. Aing menik oh kemana si Doris? iya Dibalik tuh kayak nyangan. res cenah ke bising si di gepeng ke bising dek di kalapaan Udah ente mana bumbu, daging. oh dibere duit nak tak 300 di si monyong 300 tasya 200 nya kang sawaret Oh, gedean mah Doris. ya pan aing nu boga Waduh. Rek digandong cenah eta nu paeh busut eta Mang Doris. Aduh. Gegepegan wae. Busut. pae da teu karasaeun Busut. oh bener ieu mah Beres. coba Busut. Doris ai mana eta kena naonan eta batur arek digandong teu kaduga oh si gepeng teh arek digandong teu kaduga eta mending balik nongeng kitu Busut. ya lain asupan aya manggi bensin bensin gas bensin Aduh, karunya eta busut. oh ayo mau mere deui oh udah ya jadi suka atuh meling-meling uduk atuh bere eta anu aya atuh bager banget mugawe ya nyo bager kain sing nemen nyolong Ya ya. Busut. benernya ayang salamet teh hese nya Dah, menekan aing paengan. tuh Riawak aing oh. oh nyanyer sio daripada Piraku mau pae nangtung sia nonggeng. Aing karasa hileg. ngapan cari tanah sia supaya salamet Assalamualaikum Dan busut eta Mang Doris teh gana eta sukuna dengan busut. eta rek digamanakeun Doris ah rek digamanakeun iya arek diseret seret oh Duga-duga meureun. mah batur pae diseret ieu mah moal dikubur ieu mah perkiraana gerek diduru Busut. cuman dia lain ngomong-ngomong iya di dieu aya rokok we sabatang
burak mual mere deui. Oh nya aya ye 100 deui. Pameakan. Bager didoakeun sia ku aing nyenyong. Si Aseng mere. Ayo huruf ya. Eta sia dieu nyuksuk. Aduh, ya goblok batu tah. Kajeun kumaha ge demi kasalamatan. Mending kene aing mah kajin amprot jeung si Aso ya pada kieu mah. Tadi mah Usut. Ya. Aman si Asoy moal ka dieu deui. tere. Oh, Terus aing teh aya raja bohong. aku mah cenah cerita Modal wae. Moal ka dieu deui ya. aing bisa beli susu. Susu jeung anak sia. Heeh. Ya saparo deui. Di bang kondisi mah tenang, 100 naik 200 tenang. Tong hiji 200 nya. Beres. Sia mah duit. Oh, pirasat pisan ka sia. Dirasatna udah eueuh. Miki. Oh, pirasat pisan sia. Oh, pirasat pisan. Oh, nya ari eueuh. Usut. Aing meni hararan mah ceuli aing mah kieu. Sugan aya terwet tempo kalangkang cia aya huluan eueuh. Aya. Aya. Salahan busut di boneng. Masana si gepeng nya lah. Nggebuk baasoy. Si arek nipu aing. Entes euy. Kurang kumaha aing neangan sia hutang 100.000. Oh nya Neangan sia beak ke bawah 5. neangan duit. Oh neangan sia teh boga hutang ke 100. Terus Neangan sia aing setengah bulan beak ke bawah 5. kita sudah saha neangan. Kok sina aing. Jajan mah bisa aing aja teh aing mah kumaha mah aja. Penting aing Batu mah. lah. Ayo. Arek tadi gatak ngocok ke kursi. Sia kalah coy ya. Ayo. Ayo katuh. Pas we kusoy. Pas soy. Aya. Aing nganter jadi mulut tekor aing. Ayo dosen duluan goblok. Sampai aing ge mere. Banyak cicing aing lu hutang ku aing sia meletot ka budak. Ayo mer. Ya, lain masalah kita soy. Nah, si goblok ada marah. Aing ngomong. Ya. Tadi emang lagi uing anu ieu mah. Zamane cenah uing kurungan boga hutang ka si Asoy. 100. Heeh. Kamanya teh sieun. Kamanya teh sieun soy. Oh jeung mana jadi. Si Asoy ayeuna ka nyenyir dia. Si alamun mandar. Pokoknya untungna dikeluarkeun. Jelema anu ngambek sok itu siang ngambek ka aing teh. Aing sok ngambek. Tadi ngomong kenapa? Siap bae we cenah. Ayo. Kerja. Ayeuna mah kieu we. Bayar hutang kumaha carana mane teu boga duit pisan. Benar. Modalnya. Terus Cuma hitut menit teh dah ieu mah sia ka bawa bukurna sia mah. Minasa nyangsang dina kumis. Jadi dia mah hese. ayo Bayar ulah henteu. Tah. Wayahna we nyong. Neng, ayo antar sia. Ayo. Sia pake waraga deula nya. Sok ayo. Ayo pake waraga. 100.000 ge nyaah duit. Kumaha carana supaya hutang kabayar ka si Asoy pek maneh duaan jeung si Gepeng Dami. Nah, ayo. Jalan aku mah coba. Ayo cenah.
pek sama carana rek supaya kabayar kasih asoy ngan wayahna tulungan si gepeng. Ayo ayo Aku mau carana. Ya. Gade ke samping kaya. urang anu ieu ya kan maneh bisa ngalagu nya oh emang iya mah keun ari ngalaga jeung ngalagu mah maneh mah ngalagu we heula di dieu demi babaturan maneh supaya kabayar hutang kumaha we carana sok anu nyanyi ke mana nu mulungan ayo gede 100 oh kaditu tuh tadi harap ibu-ibu loh Mbak itu kebatur mah kuring teh budak jalanan gawe ukur ngamen tina kendaraan sabenerna hati ngarasa nalangsa kuhu hirup rada payah kolot teu apal dirupa ajeng deui duka di mana tuh ibu-ibu tuh mun panas kapanasan mun hujan kahujanan mun repeti ngadon sare di emperan sapuhu hirup di jalan teu aya pasempatan pikeun pambalikan di mana atuh di mana adiri kuring di mana atuh asalna kumaha pade tak kumaha diri kurito aku payang tuh sana ya Allah babarin abdi tuduh pade cilebar tapi mana kalau tuh kuring teh hayana pade aturan engkau ka Mama Enda rawa banteng ngebager Bos Opang Sumber Bos Opang Bandara Padi Sumber Jaya Bos Padi lain aja kali anjena tengah deui pacana nu sampai Bos Opang anu bagus kaya nyari aturan ka Bos Opang tega-tegana Bos Opang Sumber Jaya bosan ngombar cinta Bos Opang Sumber Jaya buat-buatna aturan deui ka Mama Oma agul kedusta lain sabarana aturan deui ka Mama lain Opang jagoana anu ada mana pun Mama sudah Opang lagi jalan gerkat sayang Mama Opang anu bager saha nu ridho wanita diduakeun ditilukeun Mama hati Opang kapanasan ka Pa Opang awak Sumber Jaya katirisan Mama Opang Sumber Jaya Padi Punur Jaya adire dapat terang tapi kagulu masalah Pak Opang hati sekarang jam aturan deui ka tegak Pa Opang Bos
Menetia abdi pamit Narima kena cinta nolengin Apa akan rasa no pahit Kalau kurangin Abdi rela undur diri Kubur panah cuci Balik ke rasa nyeri Nenang ke nanti Kajenasa berat kalengkang Kajenabi contoh garang Hati bulet Lepas di anak Mama oma dengan saya aturan deui ka mama oma Tega-tegana Kebosan-bosan ngumbar cinta Kaya puas-puasna Luka liku ngagul kedusta Assalamualaikum laut lanakan Lain sabaran aturan deui Lain dagoan Assalamualaikum Adapun atu temanggi jalan Kerga sayang Assalamualaikum sumber belanakan anu bageus Saha nurido wanita di Assalamualaikum anu bageus Ditelukeun Assalamualaikum sumber laut Ate belanakan kapanasan Awak katirisan Assalamualaikum sumber belanakan Akhirnya pasrah Capek kagu gulung masalah Kekakantun ka mama Ate oma kejarang kam Dekau barang Netia abdi pamit Nerima kena cinta nalangit Ngapu akan rasa nu pahit Kaluhur langit Abdi rela undur diri Kubur pangarapan nu cuci Manik ke dosa nyeri Nenang ke nati mama oma di sarangan Ajenata berat ngalengkang laut belanakan Ajenabi contoh garang Abdi bulet Lepas di anjeun kapos opangan mana aturan deui ka mama oma Haredang Panas Selalu Panas dan haredang aturan deui ka mama oma Haredang bageus Haredang Panas mama oma anu sayang Selalu aturan deui ka mama oma Panas dan haredang oma anu bageus Sampai di gurun aturan deui ka mama oma meranang karena panas hawanya mama oma aku pun merasa aneh mama oma anu bageus mengapa panas hawanya mama oma coba dengar cerita ini apakah ini mama oma anu mana aturan Haredang mama oma Haredang mama oma anu bageus panas mama oma anu mana selalu panas dan haredang mama oma anu sayang haredang panas mama oma anu bageus kapos opang selalu panas dan haredang mama oma anu sayang
Oma katamu cintaku berlebihan cemburuku tak beralasan bagaikan burung dalam jangan Mama Oma sayang aku sayang aja Oma katamu cintaku berlebihan cemburuku tak beralasan Oma aja Oma bagaikan burung dalam jangan Mama aja Oma aku sayang aku takut kehilangan Mama aja Oma dirimu aku takut kehilanganmu aku Mama aja takut Oma kehilangan cintamu aku takut hidup tanpa dirimu Mama aja Oma aku takkan bisa membuat kita gila bila kau pergi meninggalkanku Mama aja Oma sayang kamu cintaku berlebihan cemburuku tak beralasan aturan ke bos nase bos nase bagaikan burung dalam jangan Mama Oma disarangan ke bos nase aku sayang bos nase panomana katamu cintaku cintaku bos nase bayar berlebihan cemburuku tak beralasan bos nase panobaga bagaikan burung dalam jangan bos nase panomana maafkan aku sayang bos nase deui anu sayang aku takut kehilangan dirimu bos aku nase deui takut aturan ka bos nase kehilanganmu Dor ka bos nase panobaga aku takut kehilangan cintamu bos nase aku deui takut hidup tanpa dirimu aku takkan bisa membuat bisa gila apabila kau pergi meninggalkanku bos nasib anu bager aturan deui ka bos nasib bos nasib anu bager aturan deui ka bos nasib bos nasib anu mah Asoy lain orang pangecut hari geus menang duit orang ninggalkeun ku sabab yuk sarombongan orang da masing-masing niat jeung tujuanana geus bararoga ngan meureun masing-masing ge rahasia pribadina ayeuna mah urang ieu we nonton topeng jua ayo ulujeng nonton ulujeng linggih ka sadao geus mangajakeun hiburan anu